Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Al-ayah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama puji syukur hayu urang sami-sami panjatkeun kadat Allah anu Maha Ghafur. Dina enjing ieu urang sadayana tiasa kempel ngariung bongkok ngaronyok dina mahfalah anu mulia, dina acara raraga pangaosan rutinan. Mudah-mudahan kalawan wasilah sababiyah kempel ngariungna urang sadayana dina ieu mahfalah anu mulia, Allah Subhanahu wa ta'ala ngumpul kana sadayana pamaksadan urang nu alit nu agungna, nu dikedalkeun teu dikedalkeunana, nu dikeretegkeun teu dikeretegkeunana, anu aya dina manah masing-masing. Pamugia kalawan wasilah sababiyah kempel ngariungna urang sadayana dina ieu saat dikabul ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Marurang kali urang sadayana pamugia ku Allah Subhanahu wa ta'ala berkat urang sadayana dijantenkeun marurang kali anu soleh tur solehah, anu biasa ngalajengkeun kana perjuangan urang sadayana ngalaksanakeun kasaean nedunan kana syariat ajaran agama Islam. Anu paling utami mudah-mudahan kampal ngariungna urang sadayana dina ieu saat Allah Subhanahu wa ta'ala nampi kana sadayana amal ibadah nu alit, nu ageung, nu saeutik, nu loba eta amal ditampi ku Allah tur dijantenkeun wasilah sababiyah urang sadayana tiasa kumpul ngariung bongkok ngaronyok lainnya saukur ayeuna di alam dunia unggul, tapi pamudah-mudahan para tubikeun ka alam akhiratna akhirna urang sadayana dilebetkeun kana sawargana yakni surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Shalawat wa salam pamugia dicurah lempahkeun dikocor golontorkeun ka mustikaning alam sajadah wa sahabibana wa nabiyana al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ngalimpah kanu janten keluargana, kanu janten duriyahna, ka para sahabat-sahabatna, ka para ulama anu sholihin, utamina nama ka urang selaku umatna anu masih kene turut-turutkan ajaran mantenan dugikeun ka poenan kiamah. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadratil mukarramun, para jamaah ibu-ibu anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala, sing hapunten pribados penyebatan satu persatuna margi hiji teu apal sadayana. Nu nomor kadua lamun nyebatan ibu-ibu setengah jam kudu kembali tadi sebatan satu persatuna oge, tapi insyaallah moal ngirangan takdim pribados kanggo kasadayana anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadajan pribados
prung tatalu ngabangun catur-caturangga ragragna ayat Al-Qur'an anu kasebat hadis Nabi nu utami kaul ulama anu utama urang jantenkeun asbab kempel ngariungna urang sadayana dina ieu saat apalagi disarengan kalawan rincik-rincik hujan. Mudah-mudahan ieu hujan ngajantenkeun ayeuna soiban nafi'an. Hujan anu maparinan kamanfaatan kama urang sadayana. Amin. Lain hujan anu ngamadaratkeun, lain hujan komo dugikeun ka azab. Pan aya ibunya hujan teh maparinan kamanfaatan, aya oge hujan teh maparinan ka urang kacilakaan urang mah ulah. Mudah-mudahan Allah henteu maparinan ka urang sadayana. Insyaallah berkah kampel ngariung urang sadayana di setiap majelis taklim pangaosan insyaallah. Kanggo keluarga urang utamina tatangga karabat anu masih keneh ayeuna dina danget sareng kasempatan ieu aya nu nuju teu daramang imah teu damang dohir wa imah teu damang batin pamugia kungalangkungan pangaosan dina enjing ieu anu katoel heula we bios nya sapertos meureun anu kauninga teh putrana ibu entin si teteh nuju teh damang dioperasi kamari. Mudah-mudahan engal-engal didamangkeun disehatkeun deui. Sadayana bae kum jamaah anu kempel ngariung dina ieu saah lamun teh mah aya anu nuju teh damang sing engal-engal disehatkeun deui ku Allah. Didamangkeun deui ku Allah. Batina oge dohirna lamun dohirna nama naon kira-kira teh damang pasti da ibu-ibu mah dohir mah teu boga duit duit gadina sami ibu pribados oge teu gaduh acis mah ngan teh nyarios we kitu jigana we para kiai ustad teh loba duitna insyaallah jadi doa padahal mah teu acan sing diseueurkeun oge anu parantos ngarantunkeun alam dunia ti palikulon kamari Andre sami mangka pengker kemudian kamari oge teh dede oge sadayana bae anu aya di lingkungan di dieu ngarantunkeun alam dunia pamudah-mudahan berkah urang sadayana marantena ngantunkeun alam duniana sing netepan dina maut husnul khotimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin bi barakatihi wa bi haibatihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu damang sadayana sarareha alhamdulillah anu teh ka masjid berarti teu sehatnya asli eta anu bisa ka masjid yakin sehat nah kitu nya perlu kenalan teh entong teu kudu kenalan terus apa pada kenalannya bisi ayeuna papenak di jalan nya bisi ayeuna papenak di jalan ulah teu naros ari pribados naros di payun yakin poho gitu da iku seueur mah gitu tapi ibu-ibu mah 50 ayeuna soca ka dieu 100 soca merenya dibagi 2 50 yakin bakal apana ku salewat oge gitu papenak di jalan teh piraku meren tad berenang gitu pada ka mana gitu
Umi punten. Bios anu tos apal mah nya entong komen. No komen anu tos apal. Pribados Umi panggilan nya Rahdi panggilan mah. Rahdi itu singkatan gitu. Pansok disingkat ini nama aya HP-nya. Aya candi-nya. Cantik tapi gendit. Aya cabe. Cantik tapi bawel. Singkatan pan lobanya nama. Rahdi teh naon Bu? Rahmat Hidayat. Ari panggilan sok kaluar mah bisi gitunya. Bisi arek manggil. Panggilan mah di luar sok disebat mah Kiai Cengek sabab aya 2 ari pribados mah tos dipayun eta teh Kiai Cengek teh ting tibana eta teh nya. Da disebat Kiai Cengek teh jigana ibu nu tos apal ge can apal sejarah nama eta teh acan. Kunaon cenah masang disebut Kiai Cengek kitu nya. Teuing ayeuna ngomongna rada ladah teuing ayeuna awakna leutik da jigana lamun badag mah boleh disebut Kiai Cengek, Kiai Cabe gitu. Gitu. Tah eta panggilan mah biasa dina TikTok aya Kiai Cengek ya. Da aya Kiai Cengek muda ayeuna nu muda aya. Ari pribados mah geus rada kolot gitu. Setengah abad kurang gitu. Itu mah masih muda. Terus aslina orang mana? Asli ibu orang dia. Orang mana? Orang Cikujang gitunya. Ngan pedah meren lahir mah di Jampang gitu. Ya namun sok jadi orang dia. KTP orang Cikujang, kakak orang Cikujang gitu. Nah atuh tara ka dieu punten ibu pribados lain alim ya ge awahnya ajengan teh. Hese gitu. Kumaha tuh ajengan urang kameran nuju nyalse gitu. Atuh ayeuna lah urang ka dieu insyaallah gitu nya. Da kumaha tuh gitu. Teu kumaha cek ibu-ibu teh mah kumaha teu kumaha. Nah jadi panggilan mah Rahdi atau Napi Rahmat gawe Rahmat. Kemudian asli domisili Cikujang, kelahiran di Jampang gitunya. Kunaon masang nyebatkeun asli di Cikujang, da KTP jeung kakang si Cikujang gitu. Jadi orang Cikujang baeuna mah. Ngan teuing ari maot mah teuing dikurepkeun di Cikujang, teuing di Jampang gitu. Kumaha anu hirup we gitu. Kumaha anu hirup teuing dipalitkeun, nyok moal meureunna dipalitkeun mah nya, Bu. Allahu Akbar. Tah ibu gitunya. Jadi bisi papenak di jalan abdi nami Rahmat. Panggilan lamun dina pangaosan mah Kiai Cengek. Doakeun ku ibu-ibu ayeuna menghadapi Rajab pribados. Ayeuna pangarsa ajengan di dieu doakeun sing loba ayeuna naonna job. Sing loba ayeuna anu manggil gitu. Nya. Ngan alhamdulillah eta oge tos aya pertama nu manggil teh pun guru di daya luhur Bapak tanggal 1 siangna di mana di mana itu teh di Pulau. Insyaallah lah pidoana we lah. Da lain biasa ari ngaos mah da seueur anu leuwih pinter namung meureun aya kaberkahan gitunya. Ibu anu sami-sami dimuliakeun ku Allah. Dina dangat sareng kasempetan ieu pribados moal seueur anu dipisaur moal loba anu dikomentar. Bade ngadugikeun salah sawios dawuhan Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar Siddiqnya radhiyallahu anhu. Naon dawuhan mantena? Dawuhan mantena nya anu diuningakeun ka urang sadayana nya bahwa keimanan anu aya dina diri urang, anu aya dina awak urang. Yakin urang teh gaduh naon, Bu? Gaduh iman. Makana bisa ayeuna ngalangkahkeun 2 dampal pean, ngepatkeun 2 dampal ayeuna panangan, cali kumpul ngariung dina ieu mahfalah anu mulia. Itu majelis An-Nur nya. Kunaminana oge hebat An-Nur cahaya. Insyaallah di dieu bakal jadi cahaya pikeun urang sadayana. Nerangan sakabehna umat insyaallah.
yakin kaimanan hiji jalma anu aya dina salirana nu aya dina awakna, yakin bisa na urang kumpul ngariung dina waktos ieu teh sabab aya kaimanan dina diri urang. Sabab saur ayeuna Sayyidina Abu Bakar nya ari kaimanan hiji jalma anu aya dina dirina anu aya dina awakna kasyajarotin laha eta seperti ibarat tangkal anu rindang ngabogaan cabang ngabogaan dahan anu loba. Naon teh kaimanan anu aya dina diri urang. Saur ayeuna Abu Bakar As-Siddiq nya dauhan mantena kaimanan anu aya dina awak urang teh lir ibarat ayeuna hiji tangkal anu ngabogaan pirang-pirang cabang. Ngan di dieu saur mantena laha sab'atu agsonin, kaimanan hiji jalma nu aya dina awak urang teh etah ayeuna teu leuwih tina pirang-pirang atanapi teu leuwih tina 7 pirang-pirang cabang. Jadi kaimanan anu aya dina awak urang teh aya sabaraha cenah Bu? 7 pirang-pirang cabang. Leuwih ti 7. Saur saha? Saur Sayyidina Abu Bakar. Mana anu 7 teh? Gosnun yantahi ila qalbihi tah. Bu. Hiji atanapi sadahan yantahi ila qalbihi di mana-mana nepi kana qalbuna kana hatena wasamrotuhu sihatul iradah. Naon cenah nomor kahiji Bu? Di mana-mana kaimanan hiji jalma tos nepi kana naonna? Kana hatena, kana qalbuna, maka bakal ngajadikeun buah ngahasilkeun naon sihatul iradah, bakal sae sadaya na pamaksadanana, ucapanana alus, tingkah lakuna ade, lampahnana oge sesuai gitu. Jadi tingkah laku ucap lampahna bakal sesuai gitu. Sabab di dieu di mana-mana nepi kana hatena kaimanan hiji jalma sihatul irodah, maka kabeh bakal halus pasejaanana. Pribados bade naras. Coba kira-kira Umi dongkap ka dieu hoyong naon? Hoyong naon Umi jawab? Umi ngalangkahkeun 2 dampal pean ngepatkeun panangan dongkap calik dina ieu mapala anu mulia hoyong naon? Hoyong dunia, hoyong tahta, hoyong ilmu. Hebat Umi pinter geus palinter Umi teh naon. Tingali ayeuna nabiuna urang Nabiuna Sulaiman. Nabiuna Sulaiman teh diberi pangkat ku Allah Subhanahu wa taala Rasul ulul azmi. Mantena ketika ditawaran ku Gusti Allah, bahasa pribados we nya Umi, kurang jeung lebihna nama kembae, yang penting kahar jadi jadi Umi mah geus kadinya ada pikiranna teh. Ketika ku Allah Subhanahu wa taala Nabiuna Sulaiman alaihi salam ditawaran, bahasa pribados kieu lah lempeng nama, he Sulaiman, coba ku anjeun atanapi anjeun arek milih ayeuna dunia, arek milih ayeuna kerajaan, arek milih ilmu. Maka Nabi Sulaiman alaihi salam dah rasul atuh
nya bahkan pangkat lagi kalebetkeun ulul azmi. Maka tepat pilihanana Nabiuna Sulaiman pek meureun bahasa orang mah Gusti abdi mah hayang ilmu we gitu. Hayang ilmu. Nah masang hayang ilmu sabab ilmu ieu anu bakal bisa ayeuna ngaraut kana sakabehna. Kunaon Umi? Ku ilmu harta dunia bisa datang ku sababiah ilmu. Tahta ayeuna bisa datang ku sababiah urang boga bahkan wanita oge bisa dararatang ku naon? Heuh ku ilmu ngan ulah we gitu. Maka ari ajengan mah cenah gitu pribados mah entong diruakeun Umi entong nya. Ulah ari ajengan mah cenah pamajikan teh sok lobanya teh eta teh. Heuh teuing cek Umi. Ulah hiji ge cukup Uminya. Yang terpenting urang nurut ka saha Umi? Umi jawab atuh. Nurut ka saha? Ka suami ayeuna boga salaki manu kecuali nu teu boga kitu. Da meureun ayeuna bising gitu bisingnya. Bisi anu sok neangan deui teh kitu urangna sababkeun naon? Tuh nurut ka saha? Suami. Ulah nyalakeun suami eta teh nya. Gitu. Lah panjang teuing sok rame aya ngabahas nu kitu mah nya. Nah. Jadi Umi anu sami-sami dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Urang singkat lah nya, waktosna sabab tuh 38. Bila mana ayeuna naon? Bila mana ayeuna Nabi Sulaiman alaihissalam milih kana dunia lain moal dibikeun sakabehna dunia ge ku Allah. Lamun yakin Nabi Sulaiman milih kana dunia, yakin ieu alam dunia bakal dikuasai ku saha? Bahkan sapalihna alam dunia dikuasai ku saha? Kabeungharan Nabi Sulaiman ayeuna mencakup kana setengahna alam dunia. Wih hebat, beunghar teu Mi? Teu aya sakai kuku-kukuna acan boga mobil 100 mah. Teu aya sakai kukukuna boga ayeuna 5 gunung mah. Eueuna naonan Nabi Sulaiman mah setengah alam dunia dipibanda dipiboga ku mantan. Urang boga mobil 10 oge teu nanya ka saha? Ka tatangga diulug-ulug gitu-gitu teh ulah urang. Biasa saja nya. Biasa we naros nya. Bade ka mana gitu. Naros nya. Kapan ari geus ku dunya maka be oge kalilinya biasana gitu. Makana ulah dibiasakeun gitu. Biasana sok nutupan dunia mah. Tuh Nabi Sulaiman ketika ayeuna naon ditawaran ku Gusti Allah tepat pilihanana maka na karajaan dipasikeun ku Gusti Allah dunia oge dibikeun kitu nya. Sok we coba ayeuna tingali para ustad para kiai Umi punten Umi para ustad para kiai bala leunghar teu asalna bararoga teu da dibarere ku saha kuno bala leunghar lain hayang dibere nya lolobana komo kapungkur mah ya Allah punten aya teh Ibu Haji aduh aya punten ku abdi disebat pangarsa almarhum ka para ajengan teh bager ayeuna dilanjutkeun ku saha ku pangarsa haji ku pangarsa putra biasa aya Bu Haji nan oge biasa ya Allah makana sabaraha kiat kapungkur para kiai teh brok termasuk peribados baheula mah acan akrab tapi asa ngiring gitu. Aya nama tas akrab pisan. Allahu Akbar. Makana naon dunia dibikeun ku Gusti Allah, tahta karajaan oge dibikeun ka saha ku Allah ku saha ka Nabi Sulaiman alaihi salam. Da sabab naon? Tepat pilihanana Nabi Sulaiman milih kana tah urang oge lempang ti mana Umi ti bumina masing-masing ngepatkeun 2 dampal naon panangan atuh meureun ngalangkahkeun 2 dampal pead niatan dina manah urang
sing halus, sing alus, sing hadi. Sejak ayeuna tolabul ilmi kemae misalkan aya naon mah aya katuangan engke kadituna aya naon deui aya lamun nu gaduh sok masihan naon amplop nya komo lamun di amplopan pinuhnya pinu mami di mana-mana alhamdulillah tapi alhamdulillah seueurnya ya Allah tuh saur ayeuna Sayyiduna saha saur ayeuna Abu Bakar As-Siddiq di mana-mana ayeuna pasejaan urang hate urang niat urang alus maka bakal ayeuna naon ngajadikeun buah ayeuna alus pakarpanana di mana we tama ka mana bae urang sabab ayeuna tolak ukur umi punten tolak ukur amaliyah urang teh aya di mana aya dina mana mi aya dina kolbu aya dina hati urang we ngadua umi punten nya urang panjangan salih ketika ngadua umi makana ieu kolbu urang teh kudu naon kolbu urang nu disebut lamun bahasa santri mah nya kolbu urang nu disebut ayeuna qodiyah ayeuna sugro nya jeung pemikiran urang otak urang nu aya dina naon ieu muqaddimah kubro sugro jeung kubro dihijikeun maka bakal ayeuna ngaluarkeun percikan min jeung plus diantalkeun maka bakal keluar api gitu maka bakal cuma teh maka di mana-mana ayeuna urang sadayana pemikiran urang jeung hate urang disatu padukeun niat anu alus pakarepan anu hade maka bakal ngaluarkeun natijah buah anu alus oge gitu makana niatan setiap urang ayeuna naon bae sekecil apapun perkara anu dipilampah anu diperbuat ku urang niatan sing alus nya niatan sing had supaya ngajadi buah hade moal mungkin melak ayeuna naon melak bonteng jadi bonteng melak cengek jadi cengek melak goreng jadi goreng melak hade jadi jadi hade mah kitu nya Allah moal mungkin melak bonteng jadi cengek moal mungkin teh mi moal mungkin melak cengek jadi bonteng nih moal tetep we melak bonteng jadi bonteng melak cengek jadi cengek da komo kadituna engke umi nya kahadean anu dipigawe ku urang eta ayeuna bakal dipertanggungjawabkeun ku urang nyalira jadi amal teh urang teh ditanggung ku nyalira umi ditanggung jawabkeun ku nyalira makana singgararet tol naon cenah mi singgara-garatol ulah kahalangan ku kacap beda yakin umi mah wayah kieu teh loba keneh ayeuna naon digaweun seusehan oge tong numpuk dengan di jurunya di juru itu piring oge can dikumahan geuning umi katingali ku pribados di dieu di bumi pribadi Allah hiji deui ah jadi we anu nomor kaduana umi di mana-mana keimanan urang nya nu nomor kaduana gosnun yantahi ila lisanihi nepi keimanan urang kana lisan maka wasamratu sidqul maqalah ta ieu keimanan urang nu nomor kaduana saur Sayyidina Abu Bakar di mana-mana keimanan geus nepi kana lidah urang maka bakal ngaluarkeun sidqul maqalah bener salilana ucapanana tara ditambahan ku naon kali deui sing tarik tara ditambahan ku naon heueuh menit tarik eta atuh lamun otot ka uing Allahu akbarnya
Tah insyaallah Umi ketika ayeuna kaimanan tos nepi kana lisan urang maka moal ayeuna nyarios anu teu puguh moal ngomongkeun ayeuna anu bohong moal sok ayeuna oge ditambahan ngomongkeun batur gibah namimah moal insya Allah percaya yakin orang ulah pokoknya mah ulah komo lamun naon Umi lamun ayeuna gibah namimah eta dosa gede unggul Umi ulah dianggap alit Umi gibah bahkan geuningan dina sapali hadis mah gibah teh nyarioskeun batur yakin nu dicarioskeun ku urang teh perilaku tingkah laku anu dipigawe ku batur anu yakin dipigawena berarti gibah ngomongkeun anu geus jelas gawe gibah teh lamun anu teu jelas batur teu jelas fitnah komo fitnah mah nya leuwih kejam daripada bohong da ayeuna gibah oge saur ayeuna sapalihna keterangan mah asyaddu minaz zina tuh lebih badag daripada berbuat zina naon gibah makana entong gitu Umi nya insyaallah Umi ketika keimanan urang tos dugi kana lisan urang maka setiap urang ayeuna nyarios di mana bae keur kumaha bae kaayaanana bakal nyarios anu saperluna sawajarna sidqul maqala makana ieu awak urang sadayana barengan kalawan kaimanan geus ayeuna geus narpi ka mamana mah iman nepi kana lidah nepi kana panangan nepi kabeh aman we urang teh kitu tapi lamun masih kene ayeuna ongko umat Islam sok masih kene cuka cokot barang batur wapok lah bahasana berarti yakin kaimanana lain teu aya ngan teu acan nepi kana naonna kana pananganan maka yakin lamun kaimanana hiji jalma nepi kana pananganana yakin moal daekeun cukat cokot Umi anu sami-sami dimuliakeun ku Allah tong lami teuing lah ayeuna mah keun we batur nu lamina pribados mah ieu mah ieu we perkenalan nya sugan aya yuswa kang kapayeuna tapi doakeun ulah ayeuna didoakeun urang panjang non pondok yuswa ulah ieu mah lamun bisi pondok yuswa insyaallah meureunana naon moal patepang deui lamun panjang yuswa mah yakin bakal patepang deui tapi doakeun sing panjang yuswa sabab naon pamajikan abdi ngora keneh di imah budak laleutik keneh kitu nya lamun ayeuna abdi maot ngora-ngora budak arek usaha nu marabah mere kita ngomong mere nya Umi ulah kirang-kirang hapunten ti pribados di itisor kirang sinareng langkung nama urah kirang-kirang hapunten alamun teh mah ayeuna sae cariosan pribados eta mah samata-mata taufik ti Gusti Allah umpami seueur lepat jeung seueur kakaliruan nama eta mah kaluar tina kabodohan pribados terakhir mudah-mudahan urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan ka istiqomahan kanggo senantiasa ngajalankeun ibadah ka Gusti Allah. Naon sababna? Sabab urang mungkung masih keneh dipaparinan yuswa ku Gusti Allah. Kesempatan sakali urang hidup di alam dunia ayeuna maka ku urang jadikeun ayeuna kesempatan ger saseueur-seueurna ngaraut kana karidoan Gusti Allah. Sakitu anu tiasa kadugikeun ulah kirang-kirang hapunten khud masofa dzama kadar billahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umi hapunten.